Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Mang Dina Mara. Wargi sedaya daremang dengan ieu. Pamugi bayi sehat nih wargi. Utamina mah urang teh sehat jasmanina, sehat rohanina nya. Digambarkeun rezekina oge ditebihkeun belaina. Aya dina lindungan atanapi panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipihar sim guring siang talayan wengi. Wargi anu nuju ngantos dongeng Sunda tangtos. Boy sih pameget nu anu sepuhna oge nu caket nu tebihna nu parantos siap-siap. Mangga wargi urang kawitan bae carios sikuluk dinten ieu bagian nu ka-62 wargi. Dina bagian anu ka-61 urang masih nyarioskeun harita sikuluk teh nya wargi anu ngageunakeun peso na ti aki Somadea. Jadi di buntah naon teh ditubruk ku sikuluk kitu tah. Beusina dietakeun teu besi panjara eta henteu hancur namun ku peso mah muruluk nya wargi. Tah ieu ya namina ge dongeng nya warginya. Angga urang kawitan lah cari sikuluk ieu. Wah bener-bener aing teh boga peso ieu. Manika karanyaho ayeuna nya. Aduh ieu mah dasar keur lieur. Cik urang coba aneh lah ngeureut tembok teh teu rakat moal ieu. Cek sikuluk wargi bari harita ngaguratkeun peso belati kana tembok panjara. Nya bareng seret mata kaget eta tembok muruluk jiga nu uduh wargi. Sikuluk hampir teu percayaeun manehna. Atuh hiuk harita teh geduk tembok ditonjok tapi sikuluk mani nyengir. Sabab tetela teuas geuningan tembok teh. Atuh bok sikuluk harita ngomong sorangan. Walah tetela teuas tembok teh mah aduh. Tapi aduh ku peso mah mani maruluk. Jadi lamun kitu mah pesona anu seukeut ya. Jika rek dicobaan kana sarigsig ieu. Lamun ieu sarigsig bisa kakeureut ku peso, wah moal hese aing hayang kabur ti panjara teh. Ceuk sikuluk harita bari kodombang ngadeuketan sarigsig anu dijieun tina beusi guluntungan teh wargi. Sanggeus tepi terus dikeureut ku peso. Barang seret sikuluk colohok sabab detela beusi teh jiga anu hipu pisan. Malah ngeureutna ge teu kudu tarik asal antele tah ana beusi terus muruluk. Jadi lain muruluk ku kakeureut ieu mah muruluk teh kaduruk ku hasiatna eta peso. Nya sikuluk seudipok nyarita deui. Tetela peso aing teh sakti ieu. Nuhun Aki Somad nuhun. Abdi teh mah susah teuing atuh ari boga naon pakarang kawas kieu mah. Paingan ku Aki dititah dibawa nya geuning yakin aya gunana ari sugan teh beusina nu uduh oreng pesona nu sakti. Bagus rek dipake ngeureut kunci gemok aing mah yeuh. Cik Aki Somad abdi doakeun yeuh. Abdi hayang kaluar tina ieu panjara ieu kieu aduh. Hayang ulin kalayan bebas di negara buta. Ceuk sikuluk bari koloyong ngadeuketan panto terus naong heula kaluar. Barang breh tetela si barud keur sare mani tibra kerekna ge kadenge mani nyegrek. Huluna oge ungkleuk-ungkleukan jiga rek runtuh bae wargi. Nya sikuluk parita seuri tapi teu suaraan da nyata bisi ngagaruwahkeun kanu keur sare. Gancang sikuluk teh harita moncorkeun leungeun katuhu kaluar bari nyakal peso terus dipake ngeureut kunci gembok anu ngagantel sagede klotok muding. Seret grenceng kunci teh pegat sikuluk mani bungaheun bok ngomong di dina sajeroning hatena. hasil bisa keluar aing teh nama ieu lah. Kebeneran si barud keur molor tapi mending podarane kitu atawa ulah. Moal tapi lantaran ceuk bapa ge modaran siluman mah hese sok hirup deui. Ayeuna mending antep lah pokona mah aing bisa keluar peun lah. Ceuk sikuluk bari terus wargi manehna ngasupkeun di peso kana sakuna. Kalayan harita teu poho dibuntel deui ku sapu tangan bodas. Geus kitu ruagamang kana kunci gembok anu geus pegat
tapi ngagantel keneh ngan geus teu ngonci. Gancang ku si kulup dilaan launam tapi tetela manik ti beberge si kulup teh. Eta kunci teh kacida buratna geuning. Ngan kalahkeun ku diakalan mah teu burung beunang wargi. Terus ditunda lalaunan dina ubin, teu lila reket pando panjara dibuka lalaunan. Kata iep si kulup kaluar mani hati-hati pisan. Pokona mah bisi si baru duhudang. Sanggis aya di luar harita warginya, kata iep si kulup teh ngadeukeutan ka Malir, satrajut manehanana turun lalaunan. Kamalir ge ari di nagara buta mah geuningan kacida jerona ceuk ukuran si kulup mah. Daya tawe mani kaleuwih ti satungtung. Malah mani buni si kulup teh teu beda jeung beurit lah lamun asup kana kuluwung paranti ngocorna cileungcang teh. Tah wargi sanggeus aya dina Kamalir ganduang harita si kulup teh limpang bangun salse pisan jeung rekamana tujuanana. Pokona mah asal jauh weh ti panjara, manehna limpang mapai-mapai Kamalir. Barang keur lumampah kira-kira setengah jam, Kamalir teh buntu atuh kalacat si kulup teh naik deui ka luhur. Sarta gek harita wargi diuk dina taneuh, terus rulat reret nampuan kayan di dinya. Tetela sepi teh aya buta anu ngulampreng. Ngan si kulup rada colohok sabab di dinya loba pot kembang anu kacida gedena. Atuh kekembangan oge harita teh wargi warna-warni geuningan kaayanana sagala aya. Atuh oge kukupunya rabeng deui sagede-gede heulang ruyuk. Si kulup mani burungkut nempo kukupu teh. Pok ngomong sorangan bari colohok uluh ilih-ilih uluh-uluh. Eta kukupu mani sagede kitu bating tobat teuing bat teh mah. Abong di nagara buta kukupu ge teu kapalang mani sagede heulang eta ih. Lamun heulang sagede kumaha? Jigana mah hileud sagede gulungan kasur ge aya di dieu mah. Hutan teh kieu ari nagara orang gedeannya eta pot kembang mani sagede imah aing. Tapi nah buta anakna acan ye. Penasaran aing ari buta anu pentil keneh sagede naon cenah. Ceuk si kulup bari jung nangtung terus lantrak-lintrik ngelilingan pot kembang anu pangleutik. Samalah wargi saterusna mah ngider ngelilingan eta tempat. Bari reret neangan jalan pikeun kabur. Tapi tetela di sakurilingeunana tembok mani luhur, ari di tengah-tengah eta palataran aya balung sarta caina oge mani herang. Jigana bae lamun di nagara siluman mah taman eta teh. Da kaciri atuh loba bangku anu dihias warna-warni. Ngan lamun teh masih gelup hayang diuk dina eta bangku, kudu naek heula make taraje. Atuh si kulup teh palahak polohok bae gawena teh wargi. Nya sakapeung ngagaruan sirah sanajan teu atil ge. Sakapeung gogodeg bari ceruk-cerek, sakapeung unggut-unggutan jiga aya anu ngajak nyarita. Bareng keur palahak polohok kitu ngeung kadenge aya nu humargung. Si kulup rada ngarenjag terus masang ceuli nu humarurung teh didengekeun biki lila beki yakin jiga sora manusia anu keur nandangan ka nyeri. Lumengis menta tulung kadengeun ku si kulup teh kieu. Aduh, ampun. Tolong mak, bapak, tolong, aduh ampun. Gitu anu kadenge ku ceuli si kulup teh, sakapeung sorana jelas, sakapeung deui mah ngan ukur hawar-hawar. Atuh mani ngahuleung si kulup teh, dila-ila pok ngomong sorangan, nah jiga aya suara manusia eta, kunaon mani ka ngaleungis kitu? Palang siang nuka kara datang ka dieu jiga nama terus tah dipake cocok got atawa ganjel pot kembang. Aduh karunya teuing hayang nyaho lah urang sampeurkeun manusia atawa jelema manusia atawa buta eta. Ceuk si kulup wargi bari harita terus lempang muru kanu datangna sora. Bikelila biki jelas bae kadengena. Nya barang nepi harita wargi kasih si taman si kulup mani ngarenjag. Sabab nempo hiji budak sandapun manehna saeutik eta budak keur ngalungsar bae dina taneuh. Sungutna ditalian ku tambang sagede indung suku, ari dua leungeunna ditalian kana barang anu jiga delman. Ngan teu make tiung,
jika nama dipakai kuda minangka nama. Dititah narik roda, malah rodana pinuh ku taneuh, atuh puguh we mandiripuh eta budak teh. Nempok itu si Kulup teu kuat teu nahan khawatir pok nanya, "Hei budak, kunaon maneh teh kikituan eta teh, ha?" Nah atuh make daek dititah narik roda. Bodoh maneh mah budak kawas kuda kalakuan teh. Saha nu boga pagawean kieu teh? Ceuk si Kulup harita bari ngadeuketan. Gek cingogo hareupeun si budak teh. Barang ngadenge aya nu nanya, jep budak teh eureun teu ngalengis bae. Daet ka si Kulup, panonna teh katara manis surem, kiceup jiga anu cacingeun, teu lapok nyarita deui mani ngalengis. Mata kuatir, aduh ampun uing teh dititah narik roda ku anak buta, kaniaya nasib diri. Aduh uing teu meunang mung kudu daek wae ari teu maju awak uing sok dicepret ku pecut sagede leungeun karasana manis seueur kana awak. Aduh ampun alah ari akang saha betlos-los ka dieu Kang, ceuk eta budak cenah. Bari harita malik nanya ka si Kulup. Samame ngajawab si Kulup ngusap beungeut heula bari kuram kireum nahan piceurikeun. Samab teu kuat bakat kuatir ngadenge caritaan budak teh. Nya katurug-turug dina kaayaan sarupa kitu. Tapi si Kulup mah kuat teu daekeun ceuri. Boro-boro nempo batur dalah dirina nung sangsara oge tara ceurik manehna. Teh lepok si Kulup nyarita deui. Ngaran akang mah Kulup jang. Pangna bisa ka dieu teh aya nu mawa nyaeta si Sakunca jeung si Sakunci. Ari ujang saha ngaran? Jeung kunaon make aya di dieu geus lila ngumara di dieu jang. Ceuk si Kulup bari molohok ka si budak teh. Atuh pok manehna ngajawab, "Ngaran uing Bonang Kang." "Hah, Bonang? Mani alus teuing eta ngaran teh euy." Nah teu mata ganeng ade boga ngaran Bonang. Kawas eueuh deui pi ngaraneun teh nya mani Bonang ngaran teh. Rame tina menan euy. Ceuk si Kulup bari seuri atuh si Bonang teu rada kaheuleun pok nyarita. "Keun wae atuh Kang da kitu ngaran kuring mah. Jeung deui apan ngaran akang ge Kulup keneh nacan disunatan Kang." Ceuk si Bonang balik ka hina. Atuh si Kulup harita rada elaeun wagi, rada eraeun maksana. Pok ngomong deui tapi leuleuy ayeuna mah. Teu ambek sanajan disebut kitu ge. Bisaan maneh-maneh enang. Akang ngatarima eleh lah. Ayeuna mah sok geura jawab deui pertanyaan akang nu tadi nya. Lamun bisa maneh rek ditulungan ku akang. Sok geura cacarita deui. "Mangga Kang kuring teh geus lila aya di dieu. Aya meureun sataun mah. Ari pangna bisa ka dieu teh sarua jeung akang kuring ge aya nu mawa. Ngawana tengah puting tah ditaekeun kana kareta Kang. Kuring teh teu bisa ngalawan atuh. Da boga sieun Kang kuring teh. Aduh, ari kuring asal ti kampung Cicapar." "Hah? Kampung Cicapar?" "Akang mah tara sabar. Cicing heula atuh ulah ngarewong. Kunaon jiga nu kaget ngadenge Cicapar? Nah Kang geus nyaho ka Cicapar?" Teu naon. Sok teruskeun heula nyaritana lah. Ampura we sakitu mah nya. Memang kaget akang teh, tapi teu naon lah. Sok teruskeun di kadinya. Sing nepikeun kajelasna we kabeh sok. Suganan bisa nulungan. Ceuk si Kulup semu kaget. Manehna ngadadak jadi inget ka Bah Ondok. Ari si Bonang pok nyarita deui bangun gumbira ka sangsara anana kahibur ku si Kulup. "Ieu Kang, uing teh boga bapa ngaranna Bah Ondok. Salamur Cicapar mah kasohor pangbeungharna eta teh. Ari pek teh ayeuna kakarakan nyahoan ku kuring. Yen si bapa teh munjung ka buta Kang. Aduh, nalangsa kuring teh. Urang dipake wadal ku kolot sorangan geuning aduh. Anu mata kuring teu oleh-oleh nyamat mak jeung bapa. Sangsara kuring teh Kang. Sangsara pisan." Ceuk si Bonang harita bari ngalengis. Burubut si panonna murubut maruragam mani jauh. Ari si Kulup sajong-jongan mangahuleung bae. Manehna ngarasa watir nampo nasib si Bonang teh. Tapi barang dipikir deui, manehna sorangan lagi keur aya dina bahaya. Teu lapok si Kulup nyarita deui. Teu
Teu sangka maneh teh nepi ka kitu nang euy. Aduh, sakuduna mah ngaran Bonang teh gumbira jeung kudu matak senang batur. Tapi maneh mah sabalikna matak sedih kadengena ku akang. Tapi sing sabar we euy, sabab matak kitu ge geus jadi nasib urang kudu kieu. Tatadina mah akang teh hayang nulungan. Barang dipikir deui akang sorangan oge pikiraneun ieu teh. Sajabana ti kitu maneh perlu nyaho. Akang ge pangna bisa datang ka dieu teh disebakeun ku bapa maneh nya. Akang teh diaku anak ku Bah Ondok, tapi kakara ge 4 poe ngaku anakna geus diparabkeun ka buta akang teh tah. Teh lah jahat bapa maneh mah Bonang euy. Sabab tong boro ka sifatna deungeun-deungeun dalam maneh oge anakna pribadi disebakeun ka buta. Ayeuna mah akang rek nanya, lamun akang diparenkeun bisa kabur ti dieu sarta bisa balik deui ka lembur Cicapar, maneh rek talatah naon ka bapa? Tah, cik hayang nyaho lah, boga keneh cita-cita atawa henteu? Ceuk si Kulub barita bari neuteup ka si Bonang, atuh gancang si Bonang harita ngajawab. Wargi masih ngadengkeun dongengnya dina YouTube, dina channel @Mang Marang. Nah kawargi sadayana boh istri pamengget anu sepuhna di mana bae ayananya boh nu caketna nu tebihna mikaresep kana ieu dongeng Sunda wilujeng ngadaungkeun ka sadayana hapunten Mang Dina teu tiasa naon ngabsen nya dikumkeun ka sadayana boh nu caket nu tebihna nya wargi oge ulah hilap subscribe-na atuh bunyi lonceng like and share na oge di antos pisan wargi ngaturkeun nuhun wargi ku paratosan wargi sadayana. Mangga ulah seueuting nyeceng waktu warginya. Urang ngajengkeun aya carios atuh dongeng Sunda dina judul Si Kulub karangan Kilik Sabagian anu ka-62. Ah kuring mah talatah Kang. Tapi lamun bisa mah yang ngilu kabur ka abdi teh. Kuring hayang males ka nyeri tah kan jadi bapak asa kitu we tah. Hayang ngilu kabur kek urang pikiran heula. Tapi teu naon lah. Ayo rek ngilu oge ngan perkara hasil jeung teu nama kumangkewe nya eta mah nya. Sabab kakara kahayang ieu mah. Jawab si Kulub bari deuteup deui ka si Bonang. Syukur atuh Kang Kulub lah. Sok atuh wuru pang laankeun ieu leungeun kuring aduh meuni kacangkeul kieu ye. Da pugu ngapoe atuh. Ceuk si Bonang harita bari melong jiga nu hayang dipikarunya wargi. Atuh gancang ku si Kulub harita ditulungan. Nya sanggeus beres koloyong si Bonang teh nyampeurkeun ka si Kulub. Gabrug ngarontok bari pok nyarita demareuda. Duh Kang ngatur nuhun Kang, nuhun pisan. Kuring teh meuni asa dijait tina neraka. Mudah-mudahan urang bisa salamet keur saterusna. Ceuk si Bonang bari ngabedahkeun si mata. Ari si Kulub harita kalaka colohok ngadenge caritaan si Bonang teh. Pok nyarita deui harita semu kaget. Ih kumaha hari maneh nang apan can salamet urang teh malah aya keneh di nagara siluman ieu teh sanu nyaho bahaya keur ngancam ka urang ayeuna mayu urang incah helah di dieu bisi aya buta ka dieu. Ceuk si Kulub bari nuyun si Bonang ngajak indit. Nya bener Kang, ayo atuh urang indit lah. Tapi ka mana da kuring teu nyaho jalana atuh. Sanajan geus sataun lilana ge da tara udar ider atuh. Sabab unggal poe teh kitu we dipake ceceoan anak buta. Ceuk si Bonang harita nyaritakeun lalakonna teh wargi. Atuh si Kulub bani kageteun pok nyarita. Uluh jadi maneh teh geus sataun kikituannya. Coba teuing. Tetela kasabalanta anak buta teh nya. Aduh, waingan bapana garalak atuh da anakna geus sakitu talengesna. Malah akang gerek dipake ceceoan anak buta cenah. Ngan akang memeh dipake ceceoan kaburu bisa kabur teh tina panjara. Maksudna marek terus kaluar ti negara tapi teu mangih jalan. Ceuk si Kulub bari luak liuk harita neangan jalan anu sakira aman keur manehna. Tapi dina kaayaan kitu teh bahaya geus ngancam ka si Kulub jeung ka si Bonang. Sabab anak buta nu rek ulin di taman keheuleun. Peda rorondaanana geus teu aya. Daya kudaan hauk manehna ngambek. Wah bangsat kesen kok son kuku daing ka mana urang jajaran urang ngajaran salahkeun
kurang ajar. Awas lamun kapangidi sate siagoy. Cek anak buta bari karewek kana rodaan belawar dibalangkeun ka sisi tembok. Kala yang gubrok burumot sorana maninga borobot. Atuh gebeg si Kulup jeung si Bonang ngagebeg satakar kebek. Harita awak si Bonang ngadegdeg. Manehna geus apal kana eta sora. Pok nyarita ka si Kulup pegat-pegat bari ngadegdeg cilak kangkul lup buta anak nak datang wawa kuku mengha urang kakang. Cek si Bonang bari ngagibrig panuna oge mani bolotot burial buncalik. Beungeutna anu pias teh begi koneas bae. Atuh si Kulup kacida watireunana sanajan manehna sieun oge pok harita teh ngajawab. Tong gempeur Bonang keun kumaha akang lah. Sok nyumput meningge tadina handapeun pot kembang. Buru-buru bisa anak buta ka dieu manten. Cilaka lamun katewak teh da sanajan anakna ge butang mah gede atuh. Centang teu bisa dilawan ku urang eta teh. Ceuk si Kulup bari kateyep manehna ge nyusup ka handapeun pot kembang teh wargi. Untung aya kolongan anu cukup lah keur nangtung. Atuh gancang si Bonang ge nuturkeun bari tetep harita ngagibrig untuna mani norok tok mata kuatir. Terila blig aya nu datang. Lempangna mani ngagedig atuh puguh taneuh teh asa eundeur. Si Bonang beki soak bae harita. Sedengkeun si Kulup taki-taki bari nyekelan pesona. Ari si anak buta irungna seukeut nu dimaksud teh ambuanana. Da ari irungna mah mani ngadungkuk jiga kalenci eukeur jumagug. Matana bolotot dampal sukuna jalebrag. Sanajan budak keneh bitisna geus buluan. Dekung selila si anak buta teh nepi ka palebah nu nyarumput. Rep didinya eureun terus ungas ingus sagala diambean. Jiga nama si Kulup teh katut si Bonang geus kaambe bauna ku anak buta. Bikelila beki yakin. Dungtuna brek si anak buta depa terus noong ka handapeun pot kembang. Kabeneran palebah si Kulup nyumput barang lol gebeg si Kulup ngarenjag. Gancang manehna ngejat ngajauhan bari ngagero. Walah anak buta nying ka Bonang nying ka awas misi katewak euy. Ceuk si Kulup bari luncat ka tukang. Sedengkeun si Bonang tibatan ngejat mah kalakang gibrig manehna. Jadi jigana bae wargi kasima atuh bugu si anak buta teh mani bungaheun harita. Sabab ku manehna katempoeun pisan. Cocoanana jadi dua. Pok si anak buta ngomong harita. Untung kabur hiji datang dua. Alus ya Maya. Walah kuda teh jadi boga dua. Sarua jeung kareta mangsa kunca. Kareta ditarik kedua kuda. Untung aing, untung awas ditewak si aku aing. Cek si anak buta bari solodor dengeuna dipake ngodok si Bonang anu aya di kolong pot. Karewek cangkengna dicekal terus dibawa keluar. Si Bonang bakat muka sima nepikeun ka teu bisa ngagero. Ngagibrig bae bari panonna burial buncalik. Terila harita solodor leungeun anu sabelah direk newak si Kulup. Tapi si Kulup harita rikat wargi. Da harita keneh ge ngabalicet atuh plos si anak buta teh ngaranggem angin. Bari ngabalicet si Kulup maningan sakilat nyabetkeun pesok kana ramu anak buta teh. Siut seret. Gero si anak buta ngoceak lantaran lamuna buntung sasiki sorana gagauran mata katorekan. Wah, sulung waluala. Kongko daing dicocok kala. Bapua tulungan. Cek si anak buta bari abrug-abrugan. Si Bonang tadi dicecekal anu tadi dicecekal tadi dilesotkeun atuh gubrag murag gana taneuh sareng maninggal gebut rempeyek brek si Bonang namru kalayan teu kuat ngagero deui. Les si Bonang kapaehan. Ari si Kulup maninggal renjag sabalamun anak buta gogorowokan sarupa kitu geus moal salah deui pasti bapana tangtu daratang.
Samalah harita teh wargi teh mustahil lamun loba prajurit buta anu ngapung si Kulup. Pok si Kulup ngomong sorangan, "Be, silakan 12 ya. Si kasebelan teh kalah kokobongan. Aduh, kamana aing kabur ya? Nyumput di wae gitu." Cek si Kulup harita bari dereg-deg lumpat ninggalkeun anak buta anu keur ceurik. Koliwed si Kulup balucat-balicat di nurada buni. Terus manehna dodongkoan kana handapkeun kekembangan anu ngaroyom teh. Degung Srila serog ka sisi taman, brek aya liang paranti pamiceunan cai leuncang, kalayan teu loba pikir blus si Kulup asup, kabeneranna lega. Si Kulup bisa nangtung kalayana luasa. Rega harita teh wargi eureun heula si Kulup teh. Terus atuh ngadedengekeun kaayaan di luar. Teu lagi kadenge aya nu ribut maninga guru, horeng para pangasuh anak buta keur sing beuretek lalumpatan muru asuhanana teh. Sawana sing gerowok mani gandeng. Sarona wangweng wong teu puguh dengekeunana. Si Kulup oge teu kuateun ngadenge bakat kutarik. Lep liang celina ditutup ku tungtung curugna, pok ngomong sorangan, "Aduh, untung aing buru-buru ngejat lamun henteu." Pada moro ku para emban meureun. Mangkaning pauli dempet ku kelekna aing mah yeuh. Aduh, jeung teu kuat batuk deh aduh. Alah. Wah, moal kapalang. Rek mabur mapai terowongan. Alah, kebeneran manggih terowongan ya aduh. Cek si Kulup bari terus leumpang dina jero terowongan. Kitu si Kulup nyebutna teh harita. Nyebut terowongan cenah. Sabab teu nyahoan yen eta teh kuluung paranti jalan Cileuncang teh. Bikelila beki jero wargi, malah kaayaan jadi remeng-remeng. Nya tungtungna mareupoek. Tapi si Kulup tetep leumpang teu galidir. Beki jero, brai ditungtung teh aya cahaya mani buleud, si horeng tungtung terowongan geuning. Atuh si Kulup teh mani bungaheun, gancang manehna lumpat tina awahing ku hayang gancang. Talila serog gatungtung terowongan. Breh aya bak mani gede, si Kulup teh buru-buru kaluar sabab bisi aya buta idinya. Jadi cilaka lamun aya teh. Jigana ari lol ari karawak ditakuk terus dikarkeb. Si Kulup ngintip heula tah dina terowongan, tapi untung teu aya buta di dinya mah. Malah harita jempe taya nu kadenge. Atuh katayep si Kulup kaluar tina terowongan, dereg-deg lumpat dina bak, kalacat naik kana tembok, barang lol kaluhur, tembok bak. Gebeg si Kulup ngaranjung, sabab detela manehna teh asup ka dapur. Tapi si Kulup can waka ngejat. Manehna culang cileung bae itu tah, nempuan kaayaan di dinya teh. Breh nempo katel sagede tampir. Atuh piring oge sagede nyiru wargi. Gelas sagede seeng deui. Aduh, jeung sagala rupa parabot dapur anu sing sarwa gede. Sakedapan si Kulup celohok bae. Ila-ila pok manehna ngomong sorangan, "Hei, parabot manila huta kitu eta. Piring sagede nyiru, sendok sagede singkup. Lamun singkup sagede naon? Tapi waktosna wargi sedayana hentinya kapannya." Aduh, rupina dicekapeun dikeun ka dieu heula. Ieu dongeng Sunda dina YouTube dina channel @manggina-mara bagian nu ka-62. Pamugi wargi katampi kalayan ngabingahan. Insyaallah si Kulup bagian nu ka-63. Enjingna waktosna sami urang lajeng kindeng. Atur nuhun ku waratosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.